aing mah etanya iklan TV teh film si Andin teh mani loba teuing iklan teh jaba keur seruna aduh aing jadi tuh batur ya teh euy. Prop. Aduh, ieu jelema ka mana nya di geroan teh. Teh keluar. Tapi sindana mah aya. Aduh, aing masuk bae lah. Aduh, ieu. Siang ngahalangan bae ka aing lamun intihang diajak gelut tuh aing. Masuk bae lah, Prop. Aduh iklan teh lilateng lain buru dinya waktu teh geus peuting deui teh. Aduh, ya teh kumaha iklan teh nya. Coba naon arah teh keur pararusing eueuh batur si kahayang teh sing karunya eta ruh aing jadi milu sedih euy. Yang ceurik. Aya eta meni dinya nyari pisan. Aduh aing mah nya ada teh ingat. Aduh aing. Aduh, ya gitu-gitu teuing nya. Ya gitu manggil kajeun aing mau warga deuleu deh. Coba sedih bae cerita teh. Kernaha dewek. Hah? Dulu sinetron kudu karunya kasih. Sinetron, was ibu-ibu dulu sinetron. Ya ulah Atuh jeblas segala dewek. Tuh jare aing sedih mah kumaha. Ayo mah. Karunya itu tuh. Aduh, ngeteng teuing eta aduh. Was ibu-ibu nempo. Iya. Ka aja nu pada seneng. Aduh nyan mani sedih. Ayo, Nyantong sedih-sedih was jelema bae was ibu-ibu. Jadi kayak orang hayang nonton bola euy. Nonton bola. Bola yang kecadanggeus. Ye, kajen teuing sukan bidaya deui. Ayo mah hari bola mah. Pindahkeun lah. Ulah wakal. Kajen. Tong lah ka dieu. Main bola. Ken lang ke TV Nugget Main bola. ke heula cicing sak gedeung deui eta sak gedeung deui. Wah, ibu-ibu bae. Ka aja deui pada seneng. Eta. Ya, pindahkeun. Kanu bolanya. Mana sih teh bola nate sih? Eta. Ayah. Bola. Aduh. Bola. Udah. Goreng euy. Goreng. Itu pindah. Baru tadi. Udah cicing bisa. Nah. Bola. Ini deket sedih. Parem sih. Atuh parem ya. Tuh. Hah? Gara-gara mana TV jadi parem? Kayak nonton main bola. Kurang. Ngecan deh, keprak. Lah, teh teh mana ini bisa? Sok hadekeun atuh. Aduh api ieu. Banding tipina butut teh mah. Sekali udah hurung. Urung. Butut tipina ieu mah. Butut tip. Urung. Aduh halus euy. Main bola. Sinetron ke heula. Itu bisa. Isukan ge aya deui. Hadieu. Sing pae deui kumaha make teh. Emang mah isukan ge aya deui. Sok. Main bola teh mana sih? Wah, parem. Tah. Lain. Parem. Butut sih mah. Remote banding TV nah. Ini itu Bener kan hadekeun. Pokona begantian. kurang lang di temponya. Paingan wah, banget bau dah. Ada itu dia tuh. Lah. Cabut. Iya paling mah olian. Olian mah, olian. Ayo TV lain motor TV ieu teh. Sok teang. Gebrak heula. Wah, ulah digebrak-gebrak TV na eueuh deui. Oli, ada poho oli, Oli tiga. teh sarua kembali jeung motor. Bisa enak sih bae, kurang gasupkeun nya. Yang heula ari ngasupkeun mah gampang. Cicing. Kayak urang teh heula ieu Sok. Pariksa lah kayak bisi naonna teh pan ari elektronik mah sagala teh kudu taliti. Paling ge ieu tah. Eta ari mah geus karuan pegat teh. Ieu teh lamun pegat teh bisi komponen atanan arah teh nu teh
alat-alatna teh bisi aya nu kabakan naon teh teh nyoaran anu kitu Ih, pugu cek urang mah enak ieu bae nya Kang Propnya. kayak Kabel. diletak Ya tekel aku urang. Kaki nyaho amber nato. sok Kenapa tuh? Cing asupkeun heula. Asca deh sok Wah, cing. Tenang. Nah, ieu beulikeun. Paling gitu di dia ya kendalana teh Yo, ye. Prop. Kayak kita colokkeun heula nya. Kayak kita colok teh kada gesan geula. Colokkeun heula. Colokkeun. Tujuh dewe. Bisa pakai kasep. Sarua. Tetep aing kumaha yo. Gampang, ieu mah teh mah loba di toko. Gak neng loba Bros banget lah. Ieu tah gara-gara ieu Eta maneh salah nganukeun jadi kon. Tujuh. Mana Tujuh. kasep lah meong. Oh, iya kan kieu tah. Tuh meong. Ieu teh gara-gara ngebeleduguan. Aduh, ieu Salah ieu. kumahanya aduh. Aduh. Yakin deh. Aing mah nya. Gon. Jadi rek kumaha ieu tanggung jawab kumaha? Sok, enak ieu deui. Wang hadekeun. adekun kumaha pun yang geus Ieu nyawa tinggal beledug gitu. colokeun di Kang Prop. Colokkeun rek ka beledug deui. Moal. Tutupan deui ayeuna mah. deui. Ayeuna mah kieu Iya. asa di sana ngadean TV kitu-kitu we mending Tiki butut di omean bae. Tiki butut lah, Iya, aing balik bae lah. masuk. Waduh, aja kan balik balik butut.